Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Senin kaping 28 September 2025 dina suratun Nahli ayat ke-38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamu jeung sararumpah saha nu sararumpah jalma-jalma kafir waktu salita billahi kalayan sumpahna teh nyebat jenengan Allah. Berarti eta sumpahna teh jahda aimanihim, jahda sanyanyana aimanihim, sumpahna itu jama-jama kafir. Sumpahna kumaha cenah jama-jama kafir teh nyebutna teh kieu, la yab'asullahu, moal bakal ngabangkitkeun cenah Allahu Gusti Allah mah. Moal aya cenah di akhirat mah maot we teu aya perhitungan naon. Moal dibangkitkeun deui jelema nu geus maot mah. Nyebutna teh kitu. May yamutu kasaha bae jamanna yamutu anu geus dimaotkeun ku Gusti Allah. Maot mah maot we teu aya nanaon. Matak lalawara jalma-jalma nu kitu mah da sabab boga prasangka moal aya perhitungan deui engke di yaumil akhirat. Dijawab ku Allah langsung, bala saur Allah, pasti yakin bala anu bahkan eta teh hari kebangkitan teh wa'dan eta teh janji Allah alaihi kana eta perkara hakon sabener-benernya janji Allah bakal aya, bakal dibangkitkeun, bakal diperhitungkeun. Walakina jeung tatapina aksaron nasa kalau lobaanana itu jama-jama la ya'lamuna henteu arapaleun kana eta perkara. Jadi disangka nama moal aya perhitungan di yaumil akhirat sehingga jalma-jalma lalai lalawara kana hirupna da disangkana hirup mah di dunia wungkul kitu matak dipasihan terang dina ieu ayat saterasna. Liyubayyina lahumul ladzina yakhtalafu, liyubayyina supaya Allah ngajelaskeun lahum ka itu jama-jama kafir alladzi kana anu yakhtalifuna diperselisihkeun terus saban waktu. Nyata naon nu diperselisihkeun teh? Ceuk manehanana Isa anak Allah, Isa teh Tuhan, Bunda Maryam istrina Allah anu aya di surga. Aya nu nyebutkeun ujer budak Allah mah. Aya deui nu nyebutkeun retak tembok ratapan eta tempat meratap, tempat mengeluh, tempat curhat jama-jama. Sadayana oge eta teh fihi kana eta perkara. Liya lama supaya mere apal alladzina kafaru ka eta jama-jama kafir anu boga kayakinan kitu annahum kana yen sanyana kanu bukti eta pemahaman teh kadzibina bohong sadayana oge. Eta teh ngangkur angan-angan palsu donna eta teh hayalan anu teu aya kaidahna, teu aya keteranganana eta nu tadi disebatkeun. Saterasna innama sanyana ari perkara ucapan Allah qaulana tegasna ucapan kami saur Allah, dauhan kami li syai'in kana saban-saban perkara naon wae oganen idza aradna lamun kami saur Allah ngamaksud hu kana eta perkara an ataqulu kana yen kan ukur ngucapkeun Allah kana eta perkara lahu tegasna kana itu pamaksadan Allah kana nu naon dikersakeun ku Allah kun jadi fayakun mangka jadi buktos langsung jadi tanpa proses tanpa syarat
Jadi lamun urang mah hoyong boga budak proses heula, penjaninan heula gitu supaya tumbuh bayi dina rahim. Terus aya proses 8 bulan, aya proses persalinan, dilahirkeun, digedekeun, ditumbuh besarkeun, dididik, proses panjang lebar urang mah. Tapi Allah mah teu, kun jadi fayakun, mangka jadi sadayana oge. Perkara dengan mudah, tanpa proses, tanpa syarat. Tah kituna hade ulah lalawora urang mah sadayana oge gaduh keyakinan yen di yaumil akhirat teh engke bakal dibangunkeun deui, bakal dihisab deui, bakal ditaros sadayana oge kalakuan urang di dunia dipertanggungjawabkeun di yaumil akhirat. Kituna ayo urang sami-sami titenan ieu Al-Qur'an tengetan dina aya sagala masalah oge tiasa diselesaikeun jawabanana aya dina Al-Qur'anul Karim. Barakallahu li wa lakum sakalimah dua kalimah mugia aya manfaatna insyaallah patepang di enjing dina ayat anu salajengna. Shadaqallahul azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.